Caritana ieu teh nyen sayur oyong tapi na teh gagal. Kunaon make bisa gagal? Da basa keur dipotonganna mah, keur dikeureutana mah aralus, nah ari geus asak geuninganan si eusina teh kolot. Pas diasaan teh di dahar, si horeng teh geuninganan aya nu paitan teuing kunaon eta teh sigana mah karolot, matakan anu di daharna teh kur caina hungkul. Padahal mah enak si eusina teh tapi nu kadaharna teh kur saeutik. Ah tuluy we di dieu teh urang peperen, anggeus peperen urang ngaibakan we budak anu gede, terusana teh ieu teh urang gegeroh we. Mangkok urang kosrokan da teu bisa ngosrokan sorangan geuninganannya keukeuh we kudu ku urang. Jeung deui aya bulan puasa mah sibukna teh ti peuting gegeroh, subuh gegeroh, tuluyna teh kitu we geuninganannya. Sok inget baheula keur budak cenah ceuk indung teh geuninganan geura diajar, cenah geura diajar gegeroh, geura diajar nyangu, geura diajar masak. Indung mah lain wegah, lain emu ngagawean tapi diajar keur sorangan-sorangan keneh. Ari pek mah geuninganan ayeuna karasa nya komo geus jadi indung mah tah geuning ieu teh asak we geuning aya rupana mah ieu teh alus, ari diasaan teh geuninganan aya nu paitan, ari ditempo teh geuninganan geus karolot, diriksa deui teh pas geus asak teh. Geus anggeus masak mah urang tuluy we ieu teh bersihan si komporna teh ngameh geulis. Urang elapan jeung sisi-sisina, entong poho oge ku elap baso jeung elap garing. Tong poho oge ieu teh sisi-sisina, sela-selana, terusana teh komporna, luhurna pokona mah kabeh ulah aya anu diliwat ngarah engke lamun rek masak deui teh geus enakeun. Entong poho oge kolongna. Apan geuninganan sok maruragan ka handap ari masak teh boh minyak, boh naon we geuninganannya, tah terus we ieu teh urang ngagoreng risol masih keneh aya sesa nu kamari tea ieu teh urang gorengkeun we jang buka puasa. Keur wararagah juanjeun ieu teh matak nu aya we urang gorengkeun, ieu teh kamari teh disimpen dina kulkas. Oke sakitu heula we nya.